Modern mukhtalaf amrun mukhtalaf zakat fitrah. Nah, ini apa zakat fitrah ya bulan puasa. Karena di pemerintah terus ayat berapa di Kementerian Agama kebiasaan mereka mengkuduit wilayah anu saanu kan aya alternatif duit bikimatihi ku hargana sementara kan ada Imam Syafi'i mah tetep teu sah ku hargana nu ngasahkan Imam Malikin teu sah ku hargana kecuali darurat upami Imam Ahmad bin Hambal teu sah ku hargana nu ngasahkeun ku hargana teh kur hiji nyaeta Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Bisa ku hargana ku duit. Mantap lamun rek ku duit, pindah mah da Imam Abu Hanifah. Ngan beda ukuran anak tong milu ukuran Imam Syafi'i eta menjadi masalahna. Ari kitu beda-beda ikhtilaf dina sok. Beda ukuran dina sokna. Lamun jak Imam Syafi'i pan sasok teh sama. Dua modnya. Sasok teh arba'at lamdadin 4 mod punten. Sasok teh 4 mod kan. Sasok teh. Ari samud teh sakate saperti lu. Kati Baghdad. Dalam ke Imam Abu Hanifah mah samud teh 2 kati. Berarti perhitungannya sasok teh 2 mod. 2 mod. Berarti punten. Berarti perhitungannya sasok teh 8 mod. Pan sasok teh arba'at lamdadin 4 mod. Cek Imam Syafi'i samudna sakati. Seperti untuk Imam Abu Hanifah mah samudna 2 kati. Ditlan. Berarti ukurannya geus beda. Ukuran mudna geus beda, hitunganna karena 2 mud. Lamun karena hitungan ditlan. Ukuran mud beda. Karena berarti jatuhnya ke mana? Karena anu 2 mud. Karena anu 2 kati. Karena Imam Syafi'i berarti arba'at lamdadin 4 mud. Perhitungan banyaknya dalam Imam Abu Hanifah mah karena 8 mud jatuhnya. Itu karena 7 mud itu karena 8 mud. Itu karena 8 mud karena 7 mud jatuh. 8. Karena 8 mud. Kamu hitungan kuliahnya genep 8 48. 4 kilo 8 kamu samudna genep kon. Tuh, kita cek nomor Imam Abu Hanifah. Jadi nyokot harga Imam Abu Hanifah, nyokot harga Imam Syafi'i. Nah, begitu teu menang teh. Jadi ongkoh ukuran naik make duit, tapi dina ukuran pembayaran duitna nyokot karena ukuran Imam Syafi'i. Nah, itu pabelitna. Lamun rek nuturkeun Imam Abu Hanifah menang ku hargana berarti ukuran kuwatul baladna ukuran kuwatul balad Imam Abu Hanifah. Ieu nu perlu diperjelas teh ka para hadirin. Ini tuh madahibul arba'ah ya. Ini madahibul arba'ah. Jadi ulah dianggap ulah saware-saware atau cenah kitu mah cenah bangga ha. Nah kudu sesuai jeung aturan. Nah atuh ajarkeun cenah ieu.
Kalau kawas beribadah nyarioskeun perkawis ngabahas perkawis jeung para ustad perkawis jumaahan di adat jumaah bahasa di desa. Pan aya nu nemalan atuh cenah bangna kitu mah. Kumaha cenah mun model di Ciranyi guru daripada haram ke hanteu daripada hanteu ya cenah bangna kudu kan mangeng mah. Jauh nya daripada henteu der di Ciranyi nya daripada henteu ka Mekah atuh kita ngahaji nya geus aku bahak emas jauh da ka Mekah mah. Da bangga geus di Kalijati bangga-bangga ka Mekah di Kalijati ge aya Ka'bah geus mun ngahaji di Kalijati da teu bisa sudah adu katuranana rek bangga rek henteu ge nya kudu kitu. Atuh cenah kitu mah ustaz cenah kudu nerangkeun kumaha madamun sapi, kumaha madamun ka masyarakatnya. Sok ustaz tangara rajin heula kan itu ditantang gitu. Sok ngara rajin heula, daya bulan bahana teh terangkeun ka masyarakat mun rek kieu teh nyepengna ka ieu jalanna gitu. Sabab moal nepi. Nanti nikah kayak gitu. Jadi ternyata bermasalah. Nah, sekian kunaan pemerintah menurunkan aturan mengangkut dari pemerintah mau urusan lain urusan mazhab. Pemerintah mau urusan rakyat. Hari rakyat pan majemuk aya Imam Abu Hanifah, aya Imam Syafi'i, aya Imam Maliki nya pantas ngumumkeun bila dengan harga sekian, bila dengan beras sekian liter, bila dengan uang sekian, sabab naon? Lamun aya ukur ngumumkeun bea sungkul berarti meureun madhab Imam Abu Hanifah merek duit teu puguh sabaraha berarti jeung duitna. Ari geus nepi ka lapangan mah nya kumaha urang nyepengna madhab mana kitu. Ulah pabeulit. Padahal dibere solusi ku pribadi di mana-mana dibere solusi. Sabab ieu hal aneh ternyata di nalika ditepikeun teh hal aneh. Sabab kontroversial jeung pengumuman ti negara. Gitu. Hal aneh. Nyebutna teh bangga. Da dia cenah butuh keneh ku duit jelema mah jeung ku beas mah jeung kitu. Babari dicairkeun duit mah, babari dibaranjakeun beas mah kudu dijual heula. Nya lamun rek ngajual beas rek ngejog teh ku duit. Anu itu kudu meuli beas. Jadi satu sisi ada keuntungan, satu sisi ya ada kesulitan juga gitu. Ada diberi solusinya kumaha tuh nyadiaan amilin teh beas. Tapi entong beas musyarakah eta, entong beas menang narima di masyarakat eta mah harta musyarakah teu meunang dijual. Da amilin mah amilna ukur yadul amanah, ukur katitipan doang, henteu berhak lain milkul mutlak. Da aya sote nu meunang dijual beulikeun lamun milkul mutlak. Tade bisa jadi amilin. Nah kalau beas dirinya dijual ke kabatun kan orek jakan ada beas kemana orek duit beli teman kan beas ya kebenaran gitu nama beas namanya dengan kosan iya kita kami bangunan imam kena beas mau dirinya teman emang beas mana yang lain bisa menang imam beas dirinya ngantara kudu mencari doa sadayana mustahik anu bakal narima karena itu jakat fitrah kan gitu. Diberi solusi kudu join jeung bandar beas. Join amilin teh ari kitu eta teu kauntungan atuh. Join jeung bandar beas, sadiaan beas di sok aya duit. Pihak bandar beas dari kauntungan ngajual beas ngana ieu heula nego heula lamun teu beak bilangkeun deui nya mending kitu bandar beas ngarenaheun bisa ngajual beas bisa payu beas di dinya amilin boga kauntungan tina ladang ngajual beas tuh sabenerna teh bere tapi teh daek di jalan geus dianggap
Jadi hati-hati dina masalah hormat. Kadang kadang diambil simpel ah nu penting mah aya nu ngamenangkeun we cenah kitu ngareunah teuing atuh. Nu penting mah aya nu ngamenangkeun we cenah aya nu nanggung jawabkeun.